Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Qala musannifu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Dilajengkeun kana kitab Qurratul Uyun. Ayeuna urang buka kitab Qurratul Uyun anu gaduh kitabna mangga logat. Anu teu acan gaduh kitabna nya mangga dangukeun wae. Lamun salah abdi dina ngalogatan atawa dina narkiban mangga dilereskeun di komentar. Kitab naon atuh Qurratul Uyun teh? Kitab Qurratul Uyun teh hampir sama sareng kitab Fathul Ijar. Jadi nerangkeun kana adab-adabanana nikah, nerangkeun kana naon syariat-syariatna nikah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadarahillah supados barakah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalina wa auliya'i wa syuhada'i wa sholihina wa jami'il malaikatil muqarrabina wa ususan ila ruhi Syekh Imam Asy-Syarif Al-Hamami Al-Ali Al-Bati Al-Arif Asy-Syamadi bin Muhammad Maulana An-Nahdi Usulim wa furim wa silsilatihim lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang kawitan wae siapkeun pulpena atau pena atau kolamna. Wangkihu kudu nikah atau kudu ngawin aranjeun kabeh al ayama ka pirang-pirang anu lalengoh minkum tibuktina aranjeun kabeh wasolihina jeung kanu saroleh min ibadikum tina buktina pirang-pirang hambana aranjeun kabeh tegasna abid aranjeun kabeh mun urang boga abid atau hamba sahaya mun zaman baheula mah kawinkeun ku urang teh lamun soleh mah eta abid deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab Qurratul Uyun. Kalawan nyebat jenengan Allah sifatna Allah Ar-Rahmani anu mapari nikmat ageng sareng alit di dunia anu maha pengasih. Ar-Rahimi anu mapari nikmat ageng di akhirat hungkul anu maha penyayang anu disayang manu di akhirat hungkul anu di dunia mah dikasih. Artina dikasih teh naon anu beunghar anu teu beunghar anu kafir anu teu kafir anu salat anu sok doraka ge dikasih ku Gusti Allah di Rahman dibere maha pengasih. Beda jeung Rahim mah anu disayang ku Gusti Allah mah di akhirat hanya sebagian tegasna anu takwa saja. Allahumma ya Allah shalla muga-muga maparinan rahmat Gusti ala sayyidina kadunungan urang sadaya Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdika anu jadi hambana Gusti wa rusulika jeung anu jadi utusan Gusti an-nabiyyi tur anu jadi nabi al ummi anu ummi tegasna anu henteu belajar maca sareng henteu belajar nulis wa alali sareng ka kulawargana Kanjeng Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabatna Kanjeng Nabi wasallama sareng muga maparinan rahmat Gusti tasliman kalawan rahmat anu sampurna biqadari azamati zatika kalawan ukuran keagungan zatna Gusti pikuli waktin dina saban-saban waktu wahinin sareng saban-saban masa. Alhamdulillah sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah allazi anu sanna anu parantos nyontokeun illadzi li ibadihi ka pirang-pirang hambana Allah an nikaha kana nikah wanaha jeung anu geus ngalarang Gusti Allah atawa hum kaya kajalma-jalma anis sifahi tina ngalakukeun jima. Wassalatu jeung ari rahmat Allah wassalamu jeung kasalamatanana ala sayyidina eta muga tetep kadunungan urang sadaya Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi anu jadi dununganana urang Arab
wal ajami jeung anu jadi dununganana urang ajam. Alqaili anu ngucap ieu Kangjeng Nabi tanakahu kana basa tanakahu. Orang ajam teh orang Indonesia, selain orang Arab teh orang ajam ngaranna teh. Bangsa ajam, urang teh bangsa ajam. Tanakahu kudu kawin naranjeun kabeh, tanasalu tah boga turun naranjeun kabeh. Baini mangkasa nyanyana kaula muka sirun eta anu loba mikaresepna atawa eta anu ngalobakeun bikum kusabab aranjeun kabeh al ummama kana pirang-pirang umat. Jadi Kanjeng Nabi teh resep umat Kanjeng Nabi teh hayang loba cenah tah kudu karawin jeung kudu boga turunan. Wa ala alihi sareng ka kulawargana Kanjeng Nabi at-thayyibina anu saruci sadayana. Wa ashabihi sareng ka pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi ajmaina tegesna sadayana. Wa azwajihi sareng ka pirang-pirang carogena Kanjeng Nabi ummahatil mukminina anu jadi ibuna anu jadi pirang-pirang ibuna pirang-pirang jalma anu mukmin. Wa tabi'ina sareng ka pirang-pirang pengikutna Kanjeng Nabi tabi'in. Wa man sareng ka jalma tabi'a anu turut ieu si man hum ka ieu tabi'in. Ila yaumiddini dugikeun ka poe kiamat. Wa ba'du jeung dina saparantosna maca bismillah alhamdulillah sholawat sinareng salam fallama kana mangka dina samang-samangsa bukti naon an nikahu nikah min a'dhami asbabil i'tisami tina satengahna anu gede-gedena pirang-pirang sababna bisa nyekelna pageuh wa akbari jeung leuwih jeung anu leuwih agung dain anu ngajak ila ta'appupi kana ngaraksa diri ta'appa paya ta'appapu ta'appupan wazan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan sulasi majid warna sani bab katilu watahasuni sareng nyieun benteng tahassana ya tahassanu tahassunan sarua masdar minal auzari tina buktina pirang-pirang dosa wal asami tegesna pirang-pirang dosa. Ja'ala yaj'ulu ja'lan ja'ala yaj'ilu ja'ala yaj'alu bab katilu ja'ala yaj'alu sabae harap halakan dina ain fi'ilna. Ja'ala yaj'alu ja'lan wa ja'ilun dzaka maj'ulun ij'al la taj'al maj'alun maj'alun mij'alun. Ja'ala mangka kudu ngajadi ja'ala ta ngajadikeun saha Allahu Gusti Allah taala bari maluhur Allah mannan kana karuniana Allah ala ibadihi ka pirang-pirang hambana Allah al mukminina anu mukmin kabeh wa rahmatan jeung kana rahmat wa hasnan jeung kana benteng minasyaitonir rajimi tina godaan setan anu dirajam wa ismatan jeung kana pangraksa wa kana sareng bukti min ajal lima eta tetep tina sawarehna panggede-gedena perkara ulipa anu disusun ieu ma pi adabihi eta tetep dina pirang-pirang adab-adabanana nikah wasunanihi jeung pirang-pirang pasunatanana nikah wa mahabihi jeung pirang-pirang pangresepna ieu nikah naon mandumatun kitab anu dinadongkeun. Jadi panya tina kana asyayikhu syekh al imami anu jadi imam al alimi anu alim al alamati anu seueur elmuna al hammami anu luhur cintana Abi Muhammad Sayyid Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamuna at-Talidi al-Akhmasi tegasna Syekh Abi Muhammad bin Sayyid bin Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun at-Talidi al-Akhmasi
Rohima muga-muga mika rahmat atau muga-muga ngarahmat hu ka ieu syekh saha Allah Gusti Allah taala bari malur Gusti Allah. Warodia sareng muga-muga mika ridho Gusti Allah anhu ka ieu syekh. Rodia asana rodiwa tukeurkeunna kana ieu elat nalita rukyawan kisari maqoblaha jadi rodia. Ahbabtu mika resep kaula an adoa kana yen muga nyieun kaula adoa teh sulasi mujarod bab kedua wa doa ya do'u tasrifan fiil goer soheh asal wau wa doa ya do'u dikias ya do'u ya do'an ya do'u nata do'u ta do'an ya do nata do'u ta do'an ta do'u nata do'i nata do'an ta do na ado'u na do'u tah ado'u asal nama asupan amil nawasiban ante tugas nanti nganasabkeun kana fi'il mudhari jadi an asalna adou jadi an adoa gitu. Asalna an au doa wa doa ya do'u. Alaiha kana yeuna zaman bi'aunillahi ku pertolongan Gusti Allah taala barimal Gusti Allah. Syarahan kalawan nyarahan muhtasiron ikhtasara yahtasiru ikhtisaron fawa muhtasirun isim fa'il muhtasiron anu diringkeskeun yahullu anu nguraikeun al-fadiha kana pirang-pirang lapadna yeuna dhamman wa yubayyinu jeung anu nerangkeun ma'aniha kana pirang-pirang maknana yeuna dhamman min ghairi iksarin barianan atawa kalawan henteu ngalobakeun mumilin anu matak ngabosenkeun walah tisorin jeung henteu ngaringkeskeun mukhillin anu matak ngaruksak ieu ihtisor kana makna yang tafa'u tur bisa ngalap manfaat bihi ku ieu syarah insyaallah insya'a lamun mangresakeun saha Allah Gusti Allah man ka jalma huwa anu ari si jalma qasirun eta anu cindek misli anu sabangsa kaula. Jadi muga-muga ngamangpaatkeun Gusti Allah ka jalma anu cindek saumpama maksudna cindek teh anu daek anu siap gitu tah. Anu aya niat sabangsa kaula au huwa atawa ari tu jalma teh ala syakalti eta netep kana sacarakeun kaula gitu. Samacem kaula wasyakli jeung nyarupaan kaula. Wasamaitu jeung ngaranan kaula hukana ieu kitab Quratul Uyuni kana ngaran kitab Quratul Uyun. Quratal Uyuni kana ngaran kitab Quratul Uyun. Hartina cindra mata Quratul Uyun teh. Bisyarhi nadmi Ibni Yamuni kalawan nyarahanana nadzoman Syekh Ibnu Yamun. Wallaha jeung ka Gusti Allah irju ngarep-ngarep kaula ayaj'ala kana yen muga ngajadikeun Gusti Allahu kana ieu sarah minal amali tina jadina pirang-pirang amal allati anu amal latan qoti uin koto ayan qoti uin tikoan latan koti anu henteu pegat-pegat ieu lati bil mauti ku sabab maut wala taqibu jeung teu ngiring-ngiringan sahibaha kana kanu bogana ieu nadoman iya naon hasratul pauti kap nalangsaanana beakna ieu amal bijahin nabiyihi kalawan keagungan nabina Allah al-umi al-amini anu kapercaya ya nabi alaihi eta muga tetep ka Gusti ka Kanjeng Nabi afdhalu sholati ari pang utama-utamana rahmat Allah wa azka salami jeung pang bersih-bersihna rahmat fi kulli waqtin dina saban-saban waktu wahinin jeung dina saban-saban masa. Qala ngadawu saha an-nadhimu kinadhim rahimahumullahu rahimah muga-muga mika rahmatu kaya kinadhim saha Allah Gusti Allah
ngadawuh ieu kinati bismillahirrahmanirrahim kana lapad bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wallahu a'lam bissawab. Sakitu heula.